Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Sabada kamari urang namatkeun hiji cariyos kumargi eta episode si Injuk Kawung tos ditamatkeun ku penulisna atuh urang baris medar episode anu kedua. Ieu cariyos nu baris kapedangkeun ayeuna masih aya patula patalina atanapi masih nyambung dina episode si Injuk Kawung. Oge aya sababaraha tokoh anu enggal anu dipedar dina ieu cariyos. Naskahna masih ditulis ku Mang Giok dupi cariyos anu baris kapedar dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Kumaha sugri pamirsa, ieu cariyos salajengna mangga Bandungan ieu dongeng karangan Mang Giok dina episode Kapahung di Jungkrang Sumur. Nyimas Iwari akang keur ngudag kalananta nu geus nulik uhin jeung baturna. Mun rek nyusul jugjug kalandeheun ieu lembur. Kitu unina eta tulisan. Rengse nulis ngan gajleng bae kaburuan laju lumpat ngudag sang kalananta nu kabur muruk kalandeheun eta lembur. Teu poho samemehna nyamber oncog anu nanggeuh di panyaweran. Bari kundang obor manehna terus lumpat beuki lila beuki jauh malasa penyepahan ti harita. Srog kahiji tempat nu rada geuman. Pangna manehna ngarandeg sabab dinya manggihan jukut anu busik tur pejet. Ku manehna geus kaduga tangtu eta tapak teh urut ngaliwatna si kalananta. Heueuh teh salah. Ka dieu ieu mangkluk teh lompatna. Ceuk Angga Wijaya bari terus leumpang mapai jalan nu busik. Ari di luhureun bulan tembong ngelemeng bentang sulintang rada carang jaba mega hideung pating arayang ancal-ancalan. Seor kadengnya angin debak dang daunan sorana tepikeun ka seah awor jeung raengna sora sato peuting waktu harita. Eak sora gagak tueuh jeung cari cangkas beuki harus di eta patempatan. Kacaangan ku cahaya obor jukut anu busik beuki jentre Angka Wijaya beuki waspada. Leumpangna beuki ati-ati bari angger ngacung-ngacung obor. Nepikeun ka hiji tempat rag manehna ngareunkeun lengkah sukuna. Panonna melong ka palebah jajalaneun, utamana mah ka palebah jirim anu ngalemeng hideung. Katayap manehna ka katayapan, beuki lila beuki deukeut. Atuh nu ngalemeng hideung oge beuki sidik,
anu pertelang Bang Boled eta anu ngalamang hideung teh geuning 2 jirim anu keur ngagoler semunonggongan. Ai, siga jelema. Moal kitu. Pokna teu gebat basa tepi manten ka palebah eta 2 jirim. Hiji-hiji eta jirim teh kumaha dibalikeun pertelang ngembang Boled eta 2 jirim teh memang si Uhin jeung saurang deui baturna. Nu matak hanjelu duanana geus palastra taya nyawaan. Uhin. Ceuk Angka Wijaya ngagero lirih. Hatena banget ku ngarasa sedih sabab teu bisa nyegah Rajapati nu lumangsung hareupeun panonna. Ngadeda kadenge sora nu seuri mata kukurayeun. Angka Wijaya ngagebeg, gentak ngorejat bari nyabut ruyung kawungna nu beulah katuhu. Sedang nu beulah kencang ngacung-ngacung oncog ngarah bisa awas kalau jadi musuh. Rupana Andika masih aya di dieu iblis. Sor geura keluar. Sarta hayu urang ijen ngadu jajaten. Ditembal ku ngagigikna sora makhluk semu rebek. Nyata si Laing teh budak anu luar biasa. Hanjakal kami geus boga jodoh anu tangtu, lamun henteu. Heeh. Si Laing pasti bakal dijadikeun pisalakieun kami. Nyarita naon Andika kalananta? Ceuk Angka Wijaya bari malikeun awak ka pelebah datangna sora. Breh kacaangan ku cahya obor si kalananta geus ngajentul nangtung ku badan oray anu digulungkeun. Si Laing memang masih bocah. Tangtu moal ngarti karena diucapkan ku kami bieu. Dasar cabul sia. Tong dikira kuring teu ngarti. Jadi selain ngarti, halus atuh lamun ngarti mah. Dasar iblis. Rek nepi ka iraha Andika nebarkeun Rajapati kalananta. Tangtu bae satungtung caos can cumpot. Kaulah mongeurkeun ieu Rajapati. Sarta poe ieu tumbal bakal jejeg 100 jiwa mun seug bisa nguyup getih jeung polo Andika. Moal samata-mata kuring udag anjeun ka dieu mun teu dibekalan. Baru si Laing boga bekalan. Bekalan naon? Budak satepak? Ye. Bari ngacungkeun ruyung jeung obor anu masih kababela. Ser, si kalananta ngaluarkeun sora anu aneh tur ngadesis, awakna ngajungkung ka luhur panonna nu hurung babaracatan semu beureum. Geus aya luhureun Angka Wijaya ngan seot manehna raja. Ramo-ramona nu ramakah tur sareukeut ngolebat rek ngarames beungeut jejaka tanggung nu aya hareupeunana. Tapi Angka Wijaya nu memang geus saya gagen tak luncat bari ngabubabukeun hoe dina leungeun katuhuna. Meneran pisan dikeuna kana sangkeng si awewe. Si awewe ngagerung bari nyanggerengan. Ambek campur jeung nyeri karasana panas lain lumayan. Gilak si makhluk malik. Sebrut narajang deui masih ngagunakeun kadua cakarna. Luput betreknya saak awak Angka Wijaya. Tapi kalawan enteng Angka Wijaya leluncatan di antara ngolebatna dua leungeun anu bet meh teu katuturkeun ku mata biasa. Plos. Serangan si makhluk nu sakitu hebatna teh plos ngakan angin. Malah sakali-kali ruyungna hasil ngabentur badan si kalananta. Puguh bae lain deui eta makhluk ambekeunana. Sabab nepi ka sakitu kalina serangan anangan poos jeung poos. Malah awakna sorangan anu sababaraha kali kabentur serangan-serangan balasan eta jejaka tangguh. Kini selain telinghas oge budak? Hah, kapan tadi oge kaula geus nerangkeun? Mustahil kaula ngundang-undang anjeun mun teu dibarengan ku bekel. Tapi naon hartina paneunggel sia keur aing? Hah? Ceuk si kalananta bari angger awakna mah geus jojorelatan ngarurung awak Angka Wijaya. Napikeun ka teu sadar lamun Angka Wijaya aya di tengah-tengah gulungan oray hejo. Bejakeun ka kami. Saha guru si Laing teh bocah? Kaula inggis lamun dibejakeun Andika bakal soak. Sombong geuning. Bejakeun?
Jadi bener, andi hayang nyaho. Kalananta. Si Kalananta anggur seuri sedang gulunganana makin kakep ningker awak Angka Wijaya. Guru kuring. Cek Angka Wijaya tekebat, basa awakna kabelit manten ku si Kalananta. Guriwal, buntut ora itu luy ku guriwal nepikeun ka awakna langsung ka bagudan. Derak dak. Duruk-duk, kadenge sora nuting duruk-duk. Basa otot jeung tulang Angka Wijaya mimiti kapeureut ku gulungan oraya hejo. Satekah pola Angka Wijaya peureum bari ngerahkeun sakabeh tanaga lapisanana. Sangkan awakna teu nepi ka bubuk cara korban sejena salila ieu. Selain hayang nyaho kumaha carana sakur korban anu geus binasa ku aing? Nyaku cara kieu pisan sakur korban binasana teh. Bari wow, sungut si awewe calangap mani rubak leuwih ti misti. Angka Wijaya nu geus teu walakaya ukur bisa molotot di antara sadar jeung teu sadar, bayangan indung bapana gugungan aheng hasil ngajemput manehna. Ngadadak bae sadanu ngacelegur di Comantara. Sarta teuing kumaha carana nyaho-nyaho awakna geus nyangsaya dina akar anu galedeg. Sedang kareret samar-samar jirim si Kalananta oge geus ngudupung teuing dikumahakeun. Nganu jelas teu lila ti manehna eling ngadadak aya sada awewe anu nyerihil. Kurang ajar saha sia? Kadenge si Kalananta nyarita dibarengan ku gegerem terus awakna ngoneang hudang, malah terus ngajungkung ka luhur. Matana nu hurung ngawaskeun hiji sawene tanggung nu geus nangtung luheureun tunggul kai nu geus buruk. Kuring. Cek eta budak anu horeng si mana horeng Ratna Inten anu geus hasil nyusul kepala badinya. Kurang ajar sia? Wananya capek sarupa kitu? Ser si Kalananta ngagerem semua ros-hos tuluy ngagudubag-gudubug ngadeuketan Ratna Inten. Sabalikna Ratna Inten anggur ngaguyurkeun cai ka sakujureun awakna siga nu mandi. Nyadina cai eta ngadadak beku sarta robah jadi tameng anu kacida kuatna. Eta cai kiwari geus salin jenis jadi baju jirah. Malah ku eyang jala ujung sok disebut ajian jirah jaladri. Cereb saterusna gagang obor ditancapkeun dina lemah. Geus kitu ngagajleng ka hareupeun si Kalananta. Kadenge si Kalananta ngaluarkeun sora aheng deui. Tetela si laing teuleun anak manusia biasa. Aing yakin si laing masih sakaom jeung diri kami. Teu kudu keukeuh nanyakeun saha kuring. Nyaheug ku kuring dibejakeun ngaran kuring Ratna Inten. Asal ti puncak Gunung Argabinta. Boga hubungan naon maneh jeung ieu budak? Ceuk si Kalananta bari ngareret ka Angka Wijaya. Manehna dulur sapaguron kaula. Pantes si laing andon bebela ka manehna. Pikeun si Ratna Inten tong boroning ka dulur. Dalah ka batur ge tang tu baris nulungan. Sombong sia. Lebah mana sombongna? Lamun gitu rasakeun sia. Jiap. Pelesat. Cacap nyarita kitu awak si Kalananta langsung ngabelesat bari sapasang cakarna langsung butbet. Reknya saak awak Ratna Inten. Jeleng Ratna Inten loncat ka luhur nepikeun ka mumbul. Bret, tangkal kain aya tuangeunana langsung kasabet. Nu kontan raruntuh lir disabet ku pedang seukeut. Sedang katembong awak Ratna Inten nu mumbul mahekeun cai dina kendi sarta langsung ditepak ku leungeun katuhuna. Wush, cai langsung melesat jadi sagulung bola. Terus dipapaku cakarna si Kalananta cai langsung bencah sarta ting paralak mawur ka sabudeurna. Si Kalananta kaget.
Tetela tanaga eta budak teh cukup hebat buktina karasa leungeunna peureus tur baal sarta ebreh. Dangdaunan anu jadi kacepretan langsung ting kerekek beku. Najan kitu katembong si Kalananta teu cicing-cicing. Buntutna nyaho-nyaho geus ngahiuk ti gigi rek nyabet puhu ceuliratna Inten. Tapi plos, sabetan buntut poos ngakan angin, sabab dengan sakilat Ratna Inten depok bari nimpugkeun leungeunna di handap nu geus ngaborela ka bolencai. Des, sakali ieu mah cai nu dicentangkeun keuna pisan kana dadana si Kalananta. Si Kalantana kontan ngagerung awakna tepikeun ka ngedayagdag buntut tengah gudubug nahan ka nyeri. Lagi nih selain cukup tahaga si teh bocah. Tapi masih kena jauh karena pejit dulu. Ceuk si Kalananta bari jembrut deui na rajang. Sapasang cakarna butbet deui kokolebatan ngarah awak Ratna Inten nu terus kokolebatan di antara hujan panarajang eta makhluk siluman. Sakali ieu mah langsung metakeun serangan-serangan mautna. Mangrupa cakaran-cakaran hebat nu diwangun ku kuku dan nu sareukeut. Mun seug sepi nepi ka keuna geus bisa dipastikeun awak Ratna Inten bakal kepotong lir kasabet balati atawa pedang. Malah harita oge katembong tatangkalan jeung dangdaunan dadahanan anu pareng kakeunaan langsung ting salimpreng. Sawareh ting borobot peunggas balas kabubuk ku buntut orai. Nyimas, kade sing atos-atos Nyimas, kade yang kabijaya ngagorobok di sisi pakalangan. Hariwang inggis Ratna Inten pinanggih jeung balai. Manehna sorangan geus teu bisa kukumaha. Awakna leuleus sakujur awakna nyarari satulang sandi sakitu ge uyuhan. Awakna teu nepikeun karemuk digulung orai nu sakitu gedena. Kali awak si Kalananta beunang dihantam ku jurus-jurus Ratna Inten. Cai nu ngadadak teuas tur beku teh pating jelebrod ngahanca awak manusia satengah orai. Ngan bae bangunna teh teu karasaeun. Sabab sakujur awakna memang pinuh ku sisit anu leuwih teuas tibatan batu cadas. Malah bu dina hiji kasempetan awak Ratna Inten beunang ka babuk persis lebah cangkengna pisan. Ratna Inten langsung ngoceak, awakna langsung meceleng, malah cai numulan awakna nepi ka bencah tuluy tembus kana kulitna. Kalayang, guriwa, krak. Sameme awak Ratna Inten tibanting awakna geus dibelit manten ku buntut si Kalananta. Katembong Ratna Inten geus teu walakaya, panonna peureum tanda manehna geus teu eling-eling. Nyimas, Angka Wijaya maksakeun cengkat, malah jajarig jegan rek nulungan, tapi puh. Hiji tumbukan anu ditiupkeun ku si Kalananta keuna kana dadana tepikeun ka Angka Wijaya ngagubrag deui kana lemah. Nyimas. Angka Wijaya ukur bisa marurung. Bari sasambat ka Ratna Inten anu geus aya dina tungtung bahaya pati. Sedang katembong sungut si Kalananta geus sawaw rek nyokcrok embun-embunan Ratna Inten. Dihin pinasti kersahiang dumampara samemeh bahaya pati bener-bener tumiba. Ngadadak bae seun obor anu tadi ditancepkeun ngabebelat teh ngagedean malah tuluy ngentab nyamber beungeut siluman orai. Cur. Kapaksa si Kalananta nakisan seureun nu tuluy nyamberan beungeut. Bari hatena kaget. Pikirna masih cepet kanu geus kajadian mangsa harita.
Malah war eta seuneu langsung nyamber beungeut si Kalananta. Nu kontan kaget bari nakiskeun leungeunna. Seuneu mancawura ka Macapada. Tapi beuki lila seuneu beuki ngagedean malah tuluy nyamberan si Kalananta nu terus ti buburanjat nyingkahan seuneu lir anu hirup. Kurang ajar. Jago sakti di panas ya. Keluar. Ceuk si Kalananta langsung sumbar. Sabab dirina yakin yen ka eta patempatan geus aya jago sakti. Nu andon bebela kadua budak anu rek dibinasakeun. Saha bae eta jalma manehna sadar yen eta jalma teh geus mampu nembus puncak kekuatan manusia. Jep taya nu nembalan nu kadenge ukur ngaguruhna sora seuneu, nu ayeuna mah ngadon muih mageran Ratna Inten jeung Angka Wijaya. Teteh lagi dengan dikata ukur mampu nyumput buni dina poe. Hade, kurang tingali. Nah mampu pagar seuneu andi kanang tayungan ieu budak. Hep. Wah. Kadadak bae dada si Kalananta nu ulu tudan teh melendung. Laju nyembrotkeun peurahna ka dia cai bedah tina bendungan. Atuh jorojos kadenge sora anu seah ka papanjangan. Sedang tatangkalan anu aya di sabudeurana ngadadak leumpeuh ka banjur peurah si Kalananta. Ngan bae saeutik oge peurahna teh taya nu sanggup tembus ka Angka Wijaya katut Ratna Inten. Pager seuneu ngadadak muih teu beda ti ulekan cai. Malah burisat seuneu ngadon malik nyamber si Kalananta nepikeun ka manehna ti buburanjat ngecat. Mun teu hayang kapanggang ku seuneu nu ngagugudag lir gerakan naga. Tapi tonggongna beunang kagitik ku eta seuneu nu ngadadak meureut lir pecut angin. Gaur si Kalananta ngagaur tonggongna nepikeun ka ngebul sarta ninggalkeun tapak semu hideung ngagaralang babak tonggongna. Tobat. Panas. Panas. Bari blue. Manehna tik bebeut nang kuban. Laju gugulitikan inggis aya serangan susulan narajang dirina. Dajeng nyana karasa kagegireunna aya hawa panas anu nyamber. Duar. Kadenge sada nu ngabledag. Basa seuneu keuna kana taneuh urut manehna nang kuban. Gur. Taneuh urut manehna nang kuban teh langsung hurung sawareh mancawura ka madia papat. Kurang ajar. Teteh lah maneh teh lain lawaneun. Aduh. Tonggong aing sakieu panasna tur peurihna. Leuwih hade aing kabur. Kitu ceuk si Kalananta bari ngagibegeun buntut hejona. Blesur. Ngadadak bae awakna ngablesur ninggalkeun pakalangan. Kadenge sada nu seah ngaguruh basa kakayon jeung tutuwuhan kagalai ku eta makhluk. Beuki lila sorana beuki laun tug akhirna mah jempling taya nu kadenge. Meh bareng jeung nyelesna si Kalananta kalawan ajaib seuneu nu ngagugudag oge ngadadak ngaleutikan malah pas bae pareun nu nyesa ukur seuneu dina obor nu dicepeng ku hiji jalma nu tetelah hiji sepuh nu papakeanana sing sarua bodas pon kitu deui janggot katut kumisna. Ama ceuk nu duaan meh bareng terus ting koneal hudang. Bagea Raden nya Mas. Nah hidup duaan teh kunaon. Kadang eta sepuh ngawalon bari nyampeurkeun anak katut muridna. Angka Wijaya jeung Ratna Inten kontan sarungkem bari nyeleundeung ka eta sepuh. Abi teh kunaon ama? Mung ieu bae canggeng dalinu urut tadi kababuk ku buntut eta makhluk. Jamak sakitu mah Nyi Mas. Jamak. Saur eyang resi bari ngareret ka Angka Wijaya. Terus hidup oge teh kunaon Raden? Badan asa pasiksa eyang. Mentas tadi digugulung ku si jahat. Untung kaburu dongkap Nyi Mas Ratna. Upami telat sakedik lapur eyang. Geus bae barudak.
ngan pikeun ka hareupna hidup duaan kudu leuwih hati-hati. Mangga guru. Nanging ama kunaon sekalanan teh betras diantep. Ku kasaktian ama abdi yakin manehna bisa jadi dibinasakeun. Is, hidup ulah nyarita sembarangan ya mas. Manusia taya nu wenang pikeun namatkeun riwayat makhluk sejena. Angin Hyang Agung anu ngagaduhan hak pikeun nyabut jiwana hiji makhluk. Tapi ama, eta makhluk teh kacida jahatna. Dukato sabaraha puluh jiwa anu janten korban kabiadaban eta makhluk. Urang pasrahkeun bae kana karma katut guratan takdirna nya mas. Ayeuna mah hayu urang mulang. Mangga ama. Namun Tapi naon nya mas? abdi kedah wartos heula ka urang lembur biri dedepeun. Sok atuh ka ditu. Eyang Resi katinggal unggut-unggutan. Eta leuwih alus nya mas. Nyajung ka ditu. Bari sakalian pamitan ka urang lembur sarta bejakeun ti seret ayeuna ka hareup geus teu kudu ham-ham jeung salempang sabab sangkalanan tatos diusir jauh kitu. Unjuk sumangga ama. Kang, ayu. Mangga nya mas, mangga. Akhirna Ratna Inten jeung Angka Wijaya mulang deui ka lembur bari mawalayon si Uhin katut baturna. Puguh bae lain deui earna urang lembur. Komo Mang Sarbini katut bahdira sakulawarga mah. Marehna kuat kating lengger kapiuhan saking ku teu kuat narima eta kanyataan. Tapi takdir geus teu bisa dipungkir, kadar geus teu bisa disinglar. Antukna Mang Sarbini katut tatanggana nu kapapatenan pasrah sumerah kana papasten nu geus diguratkeun ku Hyang Widi. Ngan bae aya perasaan longsong pikeun urang lembur basa ngadenge beja. Yen sikalanan tah hasil diusir tur dilumpuhkeun, malah ti harita nyaan bae kaayaan lembur teh jadi aman. Urang lembur bisa hirup kalawan tenang, teu diancikan ku rasa was-was tur hariwang ku makhluk sikalanan tah. Cag mitra urang tunda ka hareup urang sampeur deui. Kacaturkeun jauh di hiji tempat manusia biasa, pancegna di hiji tempat nu salawasna tara kasorot ku cahaya panon poe. Eta tempat ayana di dasar jungkrang sumur nu kacida jerona. Pangna disebut jungkrang sumur sebab eta jungkrang wanguna teh teu beda ti sumur raksasa nu kacida gede tur jerona. Ayana di wewengkon pakidulan teu jauh ti sisi basisir laut kidul. Di antara reueukna tatangkalan jeung caneomna jungkrang sumur kadenge dua sora keur gunem catur. Nu hiji bari diuk sisieun di panpang sarean, sedang nu hiji deui nangkub bari nembongkeun tonggongna, nu gudawang soeh jiga tapak ngarangket. Malah kadenge si awewe nu keur nangkub satengah talanjang teh nyarita dibangun ku humarurung. Aduh, nyeri nih, nyeri. Wayah nasing kuat deuleu. Nah atuh kuring teh bisa geureukeun ini. Nyatang tuh ya atuh bisa deuleu. Jeung deui tatu sakieu mah jamak we jauh keneh kana peujit. Tapi karasana kuat kapeurih jeung panas kieu ini. Nenek ge ceuk nenek ge wayah nasing kuat. Keun bari nyarapi ubaran teh pikeun saheulanan mah ieu tatu kuring urang sinabaal heula nya. Coba nyanggigir tonggongan ini. Si awewe nu taya lian ti nyimas borongsong ijo nurut terus nonggongan ka sinini. Ari sinini katembong kunyem-kunyem bari niupkeun biwirna nu kemong nepikeun ka sababaraha kalina. Kumaha ayeuna?
rada mending nini teu panas jeung nyautan teuing. Nya syukur atuh. Teh geus ieu nini rek luntan pikeun nyiar pi ubareun. Nyimas borongsong ijo ka tembong cengkat sarta diuk dina dipan paharip-harip jeung si Nini. Nini, sabenerna saha musuh kuring nu kamari teh? Si Nini anggur seuri tapi ari mata namah teu burung peureum bangun anu keur melang musuh nu ngalantarankeun incuna tatu saperti kitu. Lamun teu salahna paningali. Nya manehna teh si Jala Ujung. Benang disebutkeun masih kena sabangsa jeung urang. Ngan bedana manehna mah bisa hirup wajar teu siga urang anu antipanon poe. Namana disebut anu sok disebut wangsa Ganapurusa teh Nini. Bener barongsong. Nya manehna hiji-hiji wangsa Ganapurusa anu masih keneh kumelendang. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula. Nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Kasugri pamirsa sabada tadi urang ngaso, nutos ngaropi, nutos kacarai mangga gira maranco deui payunan radio Sewang-sewangan. Urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca. Mangga wilujeng ngadangukeun. Mangsa harita kuring teu sempet adu hareupan jeung manehna. Jadi teu apal kana beungeut jeung rupa anana eta Ganapurusa. Geuning bisa kitu barongsong. Manehna nyumput buni bari metakeun pangadiwasana. Ngulinkeun letah seunelir ngulinkeun pakarang pecut. Cek Nini oge masih kena untung si lain bisa kabur barongsong. Terus kumaha atuh pilengkaheun urang saterusan ini? Yang geus pikeun saheulaan mah usaha maneh eureunnan heula. Atuh beureunan lila deui Kang Jaka teh cageurna. Geuningan kalah kaseuri Nini mah. Dina hal pangacian katut ingetan. Si Jaka memang moal cager gancang-gancang. Tapi dina kalalakianana pasti manehna bisa cager. Jadi kuring bisa ngahiji jeung Kang Jaka Nini. Bener barongsong. Sabenerna dua lawe likur getih jeung polo hayam jajangkar geus cukup pikeun nyageurkeun kalalakian si Jaka. Ngan wayahna ingetanana mah moal bisa pulih tere-tere satungtung syarat jeung tumbalna can lengkap. Penting kalalakian Kang Jaka bisa cager heula supaya kuring bisa ngahiji sarta wangsa urang teu nepi ka punah. Alus barongsong alus. Upama kitu mah hayu urang siapkeun ritual upacara. Kabenaran bulan masih keneh nembongkeun diri. Hartina masih aya keneh kasempetan pikeun urang ngayakeun upacara ritual. Mangga Nini. Tah ayeuna pikeun sahelaanan masih lain leureuh heula nya barongsong. Ke sabada kesehatan si laing pulih, kakara upacara orang laksanakeun. Nyimas borongsong ijo ukur unggek, laju ngagoler deui dina dipan pangsarean. Ari sini nih katembong kaluar. Terus nangtung di tepas imah panona rarat-reret bangun aya nu diteangan. Keur kitu rentang-rentang di jalan satapak aya nu keur lempang. Leungeunna rebok ku babawaan horeng eta pamuda si Jaka datang bade rebok ku hasil buruan. Tageuning selain datang Jaka. Kabeneran euy. Nah aya naon Nini? Jaga si barongsong ijo ka ditu. Cumponan naon-naon anu dipikir hayangna. Memangna kunaon si Nyimas teh Nini? Kecelakaan deuleu. Kecelakaan? Bener. Manehna memehan cilaka katangkep musuh. Untung sakitu oge bisa lolos. Baru? Geuningan urang teh buka musuh Nini? Memang atas di mana kitu Nyimas teh? Nya seperti biasa we deuleu, keur nyiar pi ubareun keur maneh. Waduh, kurang ajar tuh. Nah perlu kuring bales pati. Ceuk si Jaka can naon-naon ambekna langsung ngabudael. Teu perlu Jaka. Eta teu pati penting.
Nu penting ayeuna mah jaga si Borongsong Ijo, bisa aya pangabutuh naon-naon. Mangga Nini mangga. Terus Nini sorangan rek ka mana? Rek neang piubareun keur manehna. Nganu jelas, isuk caganing jatoh silaing ku kami rek dicagerkeun saaya-aya. Sabab saperti nu karasa jeung kasaksi, jian sukma katut kalalakian silaing can ceureuh sapinuhna. Jadi lamun kitu mah pangacian kuring teh bakal tereh pulih sagemblengna Nini. Anjakal euy. Pangacian silaing moal bisa, tapi lamun kalalakian silaing mah pasti bisa. Nah Nini, Sabab syarat jeung tumbalna masih kurang keneh. terus naon gunana keur kuring ini? Dasar sama kucle, engke bae ku silaing Bandungan, malah moal boa silaing bakal nganuhunkeun kan ini nepi ka sababaraha ratus kalina. Ah, asa piraku Nini nepi ka kituna? Manggeus, teu kudu loba omong. Engke bae ku silaing buktikeun. Ieu mana ka ditu? Geura baturan si Borongsong Ijo bisa aja pangabutuh. Nya mangga Nini mangga. Ceuk si Jajaka bari unggah kana Golodo. Wartosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina wartos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit. Wilujeng kantun permios.